baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambual ya pabalatak ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh waruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditereup aya sakena hiji nya